simkuring rek nyaritakeun baheula aya hiji raja Kosal. Eta Raja Kosal anu kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria. Raja Kosal teh anu galak, anu poek bulan tanggal 30na teu nyaho kumaha carana ibadah kanu kawasa. Padahal manusia teh didamel ku Allah. Sajaba ti manusia bumi jeung langit anu sakitu ahengna jeung pangeusina anu sakieu poharana. Anu mawi manusia dibere akal sampurna teh gunakeun moal aya dadamelanana lamun teu aya nu ngadamel. Bener kitu saderek. Moal aya speaker lamun teu aya nu nyieun speaker. Ngan speaker jeung nu nyieun moal sarua. Tah urang oge makhluk Allah jeung Allah teh moal sarua. Ai manusia mah aya nu beureum, aya nu hideung, nu jore, nu kasep. Allah moal sarua jeung makhluk. Geus lamun aya jalmi naroskeun ai Allah di mana ayana, atawa beureum atawa hideung, jawab Allah teu beureum teu hideung, sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Lamun aya nu nanya Allah apa di luhur apa di handap, jawab Allah teu di luhur teu di handap, sebab memeh aya kecap luhur handap Allah geus aya. Kitu we para sadeurik. Tah ieu Raja Kosal anu pinuh ku kasombongan jeung katakaburan, ngabogaan rasa boga nagara pang maju-majuna, boga rahayat pang insap-insapna, subur cek manehna makmur, aman gemah ripah loh jinawi, teu kurang sandang pangan, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah, pamajikan denok sawah ledok. Teu kacaritakeun kasombongan ieu Raja Kosal anu beurang peuting omongan anu metak luar tina palaturan agama Islam. Kacaritakeun aya hiji deui nagara anu dirajaan ku Raja Kasi. Pangaruhna anu utami sakabeh masyarakat tunduk kalayan taat kana palaturan eta si raja. Anu deudeuh nyaah ka masyarakat, kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria, jujuluk adil palamarta, lengahing gilang kancana nganggo makuta binu kasiri tina retes ing sosoca, asta gangga wiratanu perta asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter, tanu iku mangsi perta iku kalam. Ari ciri jelema pinter mah aya leungeun aya mangsi aya kalam curat coret, bisa nulis aya bacaeun batur. Taya Raja Kasi teh anu sobar nu tawakal ka Allah. Masyarakat dibawa kana jalan kaselemetan dunya rauh akhirat. Masyarakat digemorkeun supaya aran ibadah ka Allah. Sebab cek Raja Kasi teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia, angin kudu aran ibadah kabeh ka Allah. Nagarana subur makmur, aman gemah ripah loh jinawi. Jauh kaayaan negara Kasi jeung nagara anu dirajaan ku Raja Kosal. Pembangunan leuwih maju, hasil sagala rupa tina katanian boh tina sagala rupa leuwih maju. Alhamdulillah pala saderek Raja Kasi anu dipake ka deudeuh, dipake ka cinta ku masyarakat. Barang timul Raja Kosal timul hatena sirik pidik, jahatna ampir rek dilaksanakeun kajahatanana. Tah kitu lamun manusia kurang tina didikan agama teh
timbul akhirna panyakit sirik pidik kianat nyata kabatur. Raja Kosal timbul pikiran sirik, sedangkan dosa sirik dauhan Allah dina Al-Quran panggede-gedena dosa, inna syirka la zulmun azim, dosa sirik nu panggede-gede. Lumawi urang mah sebagai manusia nu beragama Islam koma timbul pikiran sirik pidik pak jahil kaniaya kotok meting balung kulit tianat kabatur koma Islam mah kudu bersih. Di Raja Kosal pikiran anak kotor timbul sirik pidik, boga pikiran rek ngarebut ka negara kasih anu keur timbul kasuburan kamakmuran anu nuju majeng pembangunan naon oge. Alhamdulillah bergerak masyarakat kabeh ku hayang baroga amal membangun nagarana. Tapi urang pala saderek jigana nu teu nyaho kana amal. Merdeka geus 33 tahun jigana caricing bae. Para pamimpin nyontoan, para pamimpin geus ngajak supaya masyarakat baroga amal. Dulur sakali deui mikirlah, hayu urang bangun ieu negara yang nincak kana pelita anu katilu saderek. Anu salajengna ya Raja Kosal ngaluarkeun reka pedaya, reka akal, pedaya pinter sakabeh bala tentarana kabeh dikumpulkeun. Barang geus kumpul eta Raja Kosal bar pidato dipayuneun balad-baladna. Sakabeh balad urang geus pinuh ku kagagahan. Subur memang keur subur, tapi supaya leuwih gagah, supaya leuwih subur, supaya leuwih lega daerah urang rebut nagara kasih ja. Akur kabeh. Jadi rahayatna balad-baladna rek dibawa kana jalan anu teu bener ku Raja Kosal. Anu akhirna Pak nyuratan ka Raja Kasih, lamun anjeun wani hareupan ieu kami, lamun anjeun teu wani segera pasrahkeun ieu negara. Paladirin Raja Kasih nu sami jeung masyarakatna anu tawakal ka Allah sajaroni ngabangun ieu nagara teu wani ngantunkeun ibadah saperti salat. Masyarakat anu keur tentrem ayam tiis cepil herang panon Gusti aya nu rek nyerang ti nagara Kosal. Raja Kasih ngumumkeun ka sakabeh para menteri, ka sakabeh para pati, yen urang bakal diserang ku Raja Kosal. Masyarakat sing sobar sing tawakal ka Allah. Ya kaula rek nyieun bentengan di sakitar ieu nagara Kasih. Ngan kaula pasti bakal lolos ti ieu nagara. Raja Kosal burung gejul moal dilayanan ku kaula. Kula masrahkeun ka Allah, pasti kula lolos ti ieu nagara. Kula moal sarwana ngayakeun peperangan karunya ka masyarakat. Raja Kosal sapara kanca gageden tokoh-tokoh nu aya di nagara Kasih diiring ku Raja Kosal lolos ka leuweung anu pohara. Raja Kosal asup, Raja Kasih lolos ti eta nagara. Raja Kosal anu maksudna rek asup ka nagara Kasih. Siap-siap sekabeh balad-balad Raja Kosal sebab aya rupa bentengan di sapelwates nagara Kasih. Anu ayeuna eueur-eueuran senjata sora jamparing jeung sabangsana ngahantem kana bentengan.
barang disergap ku Raja Kosal kabeh baladna turun kana bentengan si horeng bentengan kosong daya jalmana. Raja Kosal nyerang anu nyatana dina bentengan teu aya pala saderek perlawanan. Raja Kosal geus ngeboraga bogan rasa gagah. Jelas aing bakal menang ieu peperangan. Anu akhirna dieusi ku Raja Kosal. Raja Kasih jeung sakabeh pala menteri, sakabeh tokoh-tokoh geus aya di leuweung kabeh. Teras Raja Kosal ngumpulkeun sakabeh rahayatna. Teras eta teh masyarakat nu aya di Nagara Kasih. Raja Kosal ngumpul-ngumpulkeun masyarakat ngababagi duit sagala rupa supaya tunduk taat rahayat nu aya di Nagara Kasih ka Raja Kosal. Ngababagi duit ka masyarakat supaya tunduk patuh kana palaturan manehna. Malah ngayakeun pesta 7 poe 7 peuting naon rupa kasenian anu dipake karesep ku masyarakat ditangap kabeh. Bari jeung ngaur-ngaur duit eta Raja Kosal kumaha kajadianana sakabeh rahayat eueuh nu dongkap. Pesta anu sakitu ramena 7 poe 7 peuting tapi ieu rahayat sama sakali eueuh nu hadir. Raja Kosal ngarasa bingung ieu rahayat ka mana eueuh nu hadir. Jadi Raja Kosal ngababagi duit ka rahayat supaya tunduk kalayan taat ka Raja Kosal. Sajabati ngababagi duit Raja Kosal ngayakeun pesta 7 poe mah 7 peuting. Sagalana kasagala kasenian dipanggil ku Raja Kosal. Naon anu dipake karesep di eta ku eta masyarakat. Tapi kanyataan ieu rahayat tetela eueuh nu hadir. Bingung Raja Kosal. Ieu rahayat sama sakali teu anu hadir. Anu akhirna Raja Kosal manggil ka para pati. Sakabeh para pati. Ieu kula teu kaharti masyarakat eueuh nu hadir. Sakabeh pati coba kontrol ka lemur-lemur, kontrol ka tiap RK RK ka RT RT. Ieu ka mana masyarakat eueuh datang ieu. Kabeh para pati gagaden bawahan Raja Kosal nyilidik ka masyarakat nu aya di kampung-kampungna kunaon make teu halal hadir. Barang kabeh dipapai masyarakat nu aya di kampung kabeh keur nongeng careurik jeung cerikeun rajana anu lolos ti eta nagara. Sakabeh rahayat barang ditempo. Kayaan masyarakat nu aya di kampung-kampung keur ceurik, keur sedih, ceurik jeung ceurikan rajana anu dipake ka cinta Raja Kasih anu lolos ti ieu nagara. Kabeh pada neda-neda kanu kawasa Gusti muga nyalametkeun kapimpinan abdi. Anu jadi pokok Raja Kasih sareng kasarencang-rencangna anu jamimpin di ieu nagara. Muga Gusti nyalametkeun, muga Gusti masihan kasobaran jeung kakiatan. Jadi kabeh keur sararujud keur ngadoakeun ka Raja Kasih kana pesta geus teu nolih, kana kasenian geus teu hayang ngadeng.
Wayana cinta-cintana masyarakat terhadap rajana Raja Kasih. Kalayan muncerayana suara gumuruh maraca sholawat, kaberkahanana muga-muga dilimpahkeun ka Raja Kasih anu nuju maleuleungan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil ajar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil apan wa ashabil ahyar adadani amilahi wa itdoli. Sing ala prakwe ieu Raja Kasih dileuweung dahar geus sakapanggihna pakaian geus cumplang campling, kaluargana iwal tawakal sobar ka Allah, kaluargana Raja Kasih. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil ajar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil apan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Raja Kasih leleuweungan nete banurungsit mapai-mapai padang pasir. Sadayana para gegeden bawahan ti negara ti Raja Kasih susah balangsak kaayaan di leuweung, tetapi memperjuangkeun negara nyaah ka masyarakat teu pinuh ku kasobaran bari jeung tawakal ka Allah. Anu akhirna pala hadirin, ieu Raja Kosal anu kacaritakeun manehna anu keur ngadudukan ngabogaan kakawasaan di negara Kasih bingung ku sebab rahaya tetep caririk cinta ka raja. Raja Kasih anu lolos ti eta nagara tah anu salajengna pala hadirin, Raja Susumar ngayakeun saembara saha-saha anu bisa nyangkalak Raja Kasih maehan Raja Kasih ku kaula baris diganjar baris dicumponan kahayangna naon pamenta manehanana ku kaula baris dicumponan asal bisa nyangkalak Raja Kasih atawa maehan Raja Kasih. Anu ayeuna eta Raja Susumar ngayakeun saembara dulur-dulur saha nu wani nyangkalak ka Raja Kasih nyaeta maehan ku kaula baris diganjar naon pamenta anjeun ku kula rek diturutkeun. Kitu omonganna Raja Kosal. Anu akhirna pala sadere aya hiji sudager katewak ku Raja Kosal, harta kakayaanana dirampas kabeh. Cek Raja Kosal pasti anjeun teh rek ngiriman kadaharan ka Raja Kasih. Cek sudager teu pisan-pisan Gusti ulah ngomong anjeun, ayeuna harta kakayaan anjeun dirampas ku kaula, kalayan anjeun oge ditawan ku kaula di penjara ieu waktu.
Eta Sudagar ngabangingik nangis bae harta kakayaanana sadayana dicanak ku eta raja kosan kalayan manehana aya di penjara. Aduh Gusti awak aing dihukum bana aing sadayana dicokot ku raja kosan. Kulantaran aya saembara kitu raja kosan Sudagar ngomong kieu, Gusti abdi sanggup nyangkalak raja kasih, sanggup abdi maehan raja kasih asal abdi dikaluarkeun ti ieu tahanan. Oh, jadi maneh sanggup Gusti, lamun bener anjeun sanggup dikaluarkeun ku kaula, berangkat anjeun teangan raja kasih paehan cangkalak ku anjeun pamenta anjeun sakahayang anjeun ku kaula baris dilaksanakeun. Jadi Sudagar bisa keluar kulantaran manehanana ngaluarkeun reka pedaya, reka akal padaya pinter. Eta Sudagar geus kaluar mah aing daek teangan lamun sangeuk ngaringkuk aing di leuweung. Leuheung cek Sudagar ulah banda aing dirampas awak aing ditalian. Leuheung we aing kieu mah yeuh. Kok tapi cek Sudagar lamun beunang ieu raja kasih pulang deui modal aing yeuh. Lamun teu bisa maehan kudu bisa kabawa nya. Sudagar aprak-aprakan di leuweung pakaian cumplang campling anu maksud hayang kapanggih jeung ngaran raja kasih nu mahna jalmana nyaho ngaran Tamuhruk.